Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kapamisa sadaya, katebangdi sareng simkuring parisan sakinah di kelas dapaki. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngawantarakeun warta nyaeta pasanggiri kawin hurang kali. Bulan Desember anu anyar kaliwat, Desentra gawe barang jeung Pemda Kabupaten Bandung nyaeta ngagelar pasanggiri kawin hurang kali anu tempatna di Aula Pemda Kabupaten Bandung. Ieu pasanggiri dilaksanakeun dina acara ngareah-reah acara Milangkala Kabupaten Bandung anu ka-105. Lantaran lobana pamilon, ieu acara dilaksanakeun salila 2 poe nyaeta ti tanggal 12 nepi ka tanggal 13 Desember. Dipidangkeun dina Wanda Rampak Sekar atawa sok disebut oge Layetan Suara anu jumlah anggotana minimal 10 orang. Acara dibuka langsung ku Bupati Bandung nyaeta dina pamapagna Bupati netelekeun kareueusna ka barudak SMP anu geus mahar ngahaleuangkeun kawih-kawih Sunda. Anjeunna oge netelekeun kabingahana lantaran ampir sakabeh SMP anu aya di Kabupaten Bandung ngirimkeun wawakilna. Gede hareupna cenah. Mun kagiatan samodel kieu diayakeun tuluy-tumuluy kana minat barudak kana kasenian Sunda bakal beuki ngarojat. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugia ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadaya. Simkuring Parisan Nur Sakinah munggaran amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.